Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabadungan dongeng, Mang Jai ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jai official tiasa katampi kalayan kabingahan. Anu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa urang teraskeun deui, atuh carios ieu etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun wae para wargi, mugi-mugi urang salamina dina kawilujengan. Hatur nuhun nu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos ieu para mitra sadaya noe like-na, nu parantos ngabagikeun acara ieu. Mang Jai ngaturkeun nuhun oge mugi-mugi urang dina kawilujengan salajengna dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung urang lajengkeun deui. Ih, dikaraos geuning para mitra, ayeuna tos nincak bagian ka-43 nya. 43 episode we. Sabada namatkeun bagian ka-42, ayeuna nganca bagian ka-43. Mang Jai ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra sadaya wilujeng ngadangukeun di dongeng henteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileksa. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Sewakna si Otong jeung Mang Haris luar biasa. Lumpat ti paparatit ceuk paripaosna tunggul dirarud catang dirumpak teh sanes bobodoan. Malah harita pok Mang Haris nemalan bari muringis nahan ka nyeri. Oyana jang Otong euy. Komo Mang Mayu. Aduh, incok ieu karasa deui ni ting sereset mun asa disisit. Cangkeng jeung mun ieu suku pargal deui. Ni asa merengkel ieu. Tetempuan ranya kararoneng ting burinya jeung ting gurilap. Bumi alam asa muter ni lungleng, lalieur ni leuneng. Aduh, sirah karasa budeg mun balideg ieu. Aduh, da jang Otong nu kitu teh mah. Ayo ngadon lumpat. Jadi we Mang kawakeun lumpat. Mang mawet nyalahkeun ka kuring geuning. Ari Mang mung lumpat dagoan atuh di ditu, ceuk si Otong bari maksakeun hudang lalaunan bangun ka cidaripuhna. Oh da sieun Mang ge. Kulangir sagede kitu mah atuh. Pokona malah ari sagede kitu mah teu umum jeung nu sejen langir teh. Jadi Mang teh lain sieun ku langirna, sieun ku gedena. Lantaran tangtu eta langir jurig. Jadi Mang teh lain sieun ku langirna sakali deui lain. Sieun ku jurigna kitu teh jang Otong. Duh, sewak kakara Mang mah. Saumur nyunyun hulu ningali langir meuni sagede kitu mah. Ih, eta jeung koneng jiga meuni naon teh siga emas kitu. Sewak Mang meningalina ge. Kukurayeun. Katingali wae deui. Gila. Bari jeung bibir gidigan para mitra sok sanajan Mang Haris geus kolot ge. Ningali langir emas. Nya eta jajadianana si Itok mah. Sewak luar biasa. Jawab Mang Haris bari nyerengeh seuri sanajan awakna karasa nyeri. Sarua wae sieun Mang. Rek sieun ku langir, rek sieun ku gede, rek sieun ku jurig kabeh ge sarua wae Mang teh da ngacir. Kawas kuring. Malah mah jigana Mang teh leuwih ripuh nya. Nya jang. Tapi da Mang teh jadi kaduhung jang. Lantaran kakara kapikir ayeuna. Yen langir nu tadi teh tangtu Mang Itok. Tuh cilaka jang urang teh. Di jauhna di udag-udag Mang Itok teh ari geus kasusul kalah ditinggalkeun bari jeung awak ripuh. Da moal ka mana deui atuh Mang Itok teh geura sok pikir ku ujang. Sedang nu geus dicirian pan ku urang teh eueuh sasaha kadinya teh. Da lamun nya langir mah geus aya tadina, meureun Mang Itok ge keur sarung jeung langir meureun kitu tah. Nyata puguh dipikir-pikir mah. Jadi ripuh jang dipikir-pikir mah geuning udag-udag Mang Itok teh. Nah, Mang make ngaduh emutan kadinya. Naon jadi sababna Mang? Can ngarti kuring mah. Ceuk si Otong bari molohok ka Mang Haris. Nu harita keur nangkup tuur bangun nu bingung. Ari jang Otong waktu di warung. Ngadengekeun nu nyarita atawa henteu. Lamun ngadengekeun tangtu ujang ngarti. Mang mah ditanya teh kalah ka Malik nanya. Ari perkara nu tadi mah tangtu kuring ge nyaho. Malah sakur nu ngaromong mah kabeh ge kadenge. Caritaan Mang Itok kadenge, caritaan Pakulisi kadenge. Caritaan nu baga warung nya kitu deui jelas. Ari kitu kumaha mah? Belot jang Otong mah. Cek tukang warung tadi teh
sikura boga ajian silangir emas. Sanggeus sikura rubuh ku Mang Itok, jimatna dicokot ku Mang Itok tina dampal suku sikura. Jadi lamun kitu mah lalakon teh tangtu jimat silangir emas geus kapimilik ku Mang Itok. Cik, kujang otong kardin teu. Nya Mang. Wah, tetela. Urang teh moro jula ngalepaskeun pesing. Hese deui nya anu kitu mah Mang. Ari ayeuna bade kumaha tuh Mang da piraku ari diantep wae mah. Cik si Otong jung nangtung lalaunan awak geus karasa jag-jag deui. Is, nya ulah diantep atuh Jang. Hayu urang susul deui we ieun mah, si kaburu jauh manten. Cilaka lamun teu kasusul teh, mangkana geus jauh pisan urang lumpat teh. Cek Mang Haris bari jung nangtung terus ngeureuyeun deui leumpang. Jeung si Otong, leumpangna ayeuna mah teu ngagaredig kawas tadi da puguh awak karasa leuleus jeung lungse. Mangkani jalan anu kudu disorang teh ayeuna mah nanjak meuninetek. Tapi para mitra sadaya, sanajan capek leuleus jeung lungse maksakeun wae laleumpang Mang Haris teh jeung si Otong. Duanana nararanyak meni ngalenghoy galuang galeong jiga rek rubuh. Punten jiga rek labuh. Tikoro karasa beuki garing meni peureus karasana bakat ku hayang nginum. Bari leumpang si Otong gawe nararat reret we bari nempoan tatangkalan sugan aya nu bisa nulungan. Lantaran sanajan teu manggih cai oge manggih dangdaunan anu ngeunah mah sok ngurangan hanaang. Sanggeus leumpang kira-kira 500 meter, breh ku si Otong katempo aya tangkal asem anu pucukna keur meujeuh nangora. Atunya si Otong seuri sorangan jiga nu rada dengdek sarta pok ngomong. Lakadalah. Bagja ya waktu lah datang deui. Lumayan ya tangkal asem ye. Bisa nyambung umur ye ka aing ye. Lumayan. Cek si Otong ngomong sorangan, bari terus leumpang mengkol muru kana tangkal asem. Sanggeus tepi kalacat naik meningan satarekel teu beda jeung monyet. Padahal waktu keur leumpang mah meuni rarampeolan jigana tanaga si Otong teh aya dina tangkal asem. Barang geus aya di luhur, serepet ngalubas bedog kalayan ti loba catur kedok. Nutuh dahan tangkal asem segede bitis. Dorok-dorok. Kleang, bruk murag ka handap. Sorosod si Otong turun, terus ngagusur dahan asem. Kamang Haris nu harita keur colhok bengong teu ngarti kana maksud si Otong. Barang si Otong geus tepi pok ku Mang Haris ditanya. Nakeurna naon ngala daun asem Jang? Kaolok-olok tanaga, ngadon ngalanu kitu patut. Cek Mang Haris bari neuteup ka si Otong. Kuring mah teu kuat ku hayang hinuman. Ieu ti korom ni asa sapat. Lantaran cai mah teu aya kapaksa we urang teh ngadaharan pucuk daun asem nurutan doma sakedeung mah. Bilih Mang Haris teu percanten mangga we atuh cobian geura. Cek si Otong bari terus manehna ngawas-was we ngadaharan pucuk daun asem nu karasana haseum. Sajongjongan Mang Haris teh ngahuleng. Bari lalajo kalakuan si Otong nu jiga kasurupan ku domba. Tapi lila-lila mah nempo si Otong jiga nu ngeunah ngadaharan daun pucuk asem teh pok Mang Haris nanya. Kumaha Jang karasana? Pait atawa amis? Rasana asem asa jeruk dicampur jeung asem kawak. Lumayan keur ngaleungitkeun hanaang Mamang. Sok cobian lah. Ulah diantep karep ngarah tereh jag-jag. Hirup mah ulah bau ku ubar lah. Atak lila cager naon we pokona mah dina kaayaan kieu mah. Sing sakur anu bisa asup kana beuteung, asupkeun kana beuteung. Keur nu nyel. Nya urang kudu paehlang layeuskeun mah. Asa piraku kabina-bina teuing urang kudu paehlang layeuskeun Mang. Gunakeun akal jeung pikiran tarekah urang. Kitu Mang. Oi, pinter aja ngotong geuning pinter nyarita ieu mah. Eucik atuh. Mang hayang nyaho urang icip-icip. Ngan eta meuni tohaga ngaranna jang otong meuni sadahan kieu. Nyarek beak kitu kira-kirana sakieu. Cek Mang Haris terus ngahuapkeun saeutik. Barang dirasa-rasa bet rada seger kana tikoro. Tungtungna Mang Haris ieu ngawas-was nurutan si Otong. Tetela gede maunatna pucuk daun asem teh. Ari nu keur hayang nginum mah hanaang ngadadak musnah teu sakara-kara. Malah tikoro asa logor deui. Nempo Mang Haris nu keur ngawas-was ngadaharan pucuk daun asem, pok si Otong ngomong bari nyerenge. Hehehe. Ngeunahnya Mang. Pokona ari keur kaayaan sangsara kieu mah lah. Sanajan dangdaunan oge karasana teh ngeunah.
sok asing kenging teu kedai sini manganya ngakeun atuh mah asing kenging mangalis oh ulah kitu yang koslin kakolot we ujang mah geus ulah loba teuing bisi matak nyeri beuteung ge ai ti korologor awak seger tapi beuteung mencret penripuh cek Mang Haris terus leumpang lalaunan ayeuna mah kaciri awakna rada seger nyanya ayo urang ngeureuyeuh deui cek si Otong bari terus leumpang geus kitu mah terus duanana nuluykeun lalampahanana rek nyusul ka Mang Itok sedang Mang Itok harita geus ngarobah deui jirim ka Wasasari jimat silangir emas geus diasupkeun deui kana saku baju bari diuk ngajentul dina akar pok Mang Itok ngomong sorangan nah kamarana jelema teh nya rek kadare deui teu moal kitu duh karunya teuing meureunanya sieuneun ku aing manehna teh tapi kajen teuing da aing mah teu boga maksud doleka tadina ge ceuk Mang Itok bari jung nangtung maksudna rek neruskeun deui lalampahanana tapi kakarek ge dua lengkah geus reg eureun deui sarta pok nyarita naasana teh rusuh-rusuh teuing aing teh mending ngadagoan manusa nu duaan we sugan aya gunana ngan supaya teu sieun deui ku aing rek didagoan bari ngarupakeun manuk puyuh cek Mang Itok bari terus melitkeun dua leungeun kana dada ti ditu nama si dakep sinuku tunggal tuluy gegreyeman mapatkeun jang jawokanana teu lila les Mang Itok leungit ngajang gelek jadi manuk puyuh sanggeus jadi manuk puyuh mah keleper Mang Itok hiber celek entrep dina luhureun akar caringin terus cimunuk bari megat anu ngaliwat teu lila di antara narong hiap ti landeuh aya dua jalma daratang barang geus deukeut tetela pisan eta teh Mang Haris jeung si Otong duanana laleumpang gagah pisan gara-gara ngadahar daun pucuk asem tuh ieu resep para mitra sadaya pami Mang Jaya mah teu kedah ku daun pucuk asem para mitra sadaya cukup ku uyah ge cekap cukup ku uyah ge Mang Jaya mah lamun dina kajan kieu nuang uyah ge cekap ngan uyahna biasa dicocol ku sangu sapiring jag deui ieu Mang Jaya mah itu resep ti Mang Jaya mah uyah serbaguna ngan uyahna dicocol ku sangu sapiring gitu piringna piring ukuran normal gitu sih piringna piring ukuran normal enggak orang teraskeun ai piring-piring paragi ben mah komo langkung di normal sama urang teraskeun para mitra di kemananya semun ngadahar daun pucuk asem teh beungeut kaciri harebareureum kabeulem ku panasna cahaya panon poe sakujur awakna bulaeran kesang nu maseuhan beungeut jeung bajuna barang serog ka palebah tangka caringin pok Mang Haris nyarita ka si Otong wah cilaka 12 jang tetela Mang Itok teh geus init deui ningalkeun urang kumaha lamun geus kieu ye nya ye cek Mang Haris rarat-reret nempoan ka sarukurilingeun tangka caringin maksudna sugan we aya Mang Itok keur eureun ngareureuhkeun ka cape ana make kudu susah Mang urang susul ka lemurna lantaran kajeun kumaha oge datang tuh Mang Itok teh bakal balik ka Cikanyuang jadi ayeuna mah urang ka Cianjuang we tuyu cek si Otong bari ngusap kesang dina tarangna nu renung nya benernya jangnya tapi urang ngeureun heula we di dieu tuh teu kuat ku capek Mang teh duh kaning lalakon sakitu jauhna cek Mang Haris gek diuk dina luhureun akar caringin tapi barang gek diuk keleper aya manuk puyuh hiber ngajauhan Mang Haris teu lila celek manuk puyuh teh eunteup deui dina akar nu sejen barang nempo aya manuk puyuh pok si Otong nyarita Mang aya puyuh urang boro Mang cek si Otong gancang lumpat mudag puyuh tapi keleper puyuh teh lumpat ngajauhan ti si Otong hiber teu hiber kaluhur kalah norolong kawas bal digorolongkeun Mang Haris nu geus diuk teh gancan nangtung deui terus muru puyuh nu nyusup kana jukut teu lidak kep puyuh katewa ku Mang Haris gero Mang Haris ngagero bakat ku bunga oh beunang jang puyuhna cek Mang Haris bari ngacungkeun manuk puyuh ku dua leungeun nempo puyuh beunang ku Mang Haris pok si Otong nyarita bangun handeueul wah waduh kuring nu manggih nari beunangna ku emang keur kuring atuh Mang lah
Damang Haris meges kolot teu kudu hayang kana puyuh mamang. Cek si Otong bari neuteup kana manuk puyuh nu keur dicekelan ku Mang Haris. Atuh pok Mang Haris dijawab bari nyerenge. Hehehe. Bisa jang. Meureunna ujang mah wawa karibut manggih manuk teh. Coba lamun cicing, lantip, tenang. Heug buru-buru tewak ku sorangan pan beres meureun. Ai papanggihan teh tenang ulah karibut ka batur. Ieu can naon-naon ribut, can naon-naon ribut jadi batur nyahoun. Contona ayeuna aya puyuh, mang pan jadi nyaho. Pan emang nu pinter newak, emang nu hasil. Matak segala-gala ge kudu lantip. Tong. Cek Mang Haris bari gek diuk deui dina akar panon gular giler negas-negas manuk puyuh. Nyaga tumang lah, kuring terima eleh lah, sarta kuring ridho ieu lamun eta puyuh jadi milik Mang Haris. Cek si Otong gek diuk gigireun Mang Haris. Jep duanana teu ngaromong deui. Jigana nu keur silih baeudan parebut puyuh teh. Ari Mang Itok anu keur dicecekel ku Mang Haris ngomong sorangan. Dihaja ditarikeun para mitra sadaya ngomongna teh. Ngan satecenah Mang Itok cumarios ngaso heula. Kumaha caritaan Mang Itok teh kieu diantawisna. Sugema aing teh kieu mah ye. Tetela aing pada marebutkeun we awak si Itok mah ye. Jadi lamun kitu mah alus pisan ngaran Itok teh. Sabab tetela pada mikaresep ku papada jalma. Nuhun bapak kuring dibere ngaran Itok. Cek Mang Itok bari culang cileung jiga nu hayang leupas. Nempo manuk puyuh culang cileung pok Mang Haris nyarita ka si Otong bari ngareret. Jang Otong. Tetela manuk puyuh teh hayangeun ka ujang. Namun kitu mah ieu puyuh teh milik Jang Otong meureunnya. Ieu Jang tarima ah. Kade leupas deui Jang. Cek Mang Haris bari mikeun manuk puyuh ka si Otong. Waduh, nuhun pisan atuh Mang ah. Mangga ku kuring katarima pisan. Sarta bakal dijaga supaya teu leupas. Cek si Otong bari nampanan manuk puyuh. Ari Mang Haris pok nyarita deui. Ayo Jang ah. Ulah lila teuing eureun bisi Mang Itok teu kasusul. Lantaran sanajan kasusul ka imahna ge cantang tu aya bisi Mang Itok terus ngider ka lemur nu sejen. Cek Mang Haris bari terus nangtung deui. Hari si Otong pok ngajawab bari nangtung. Nya benernya Mangnya. Tapi Mang Haris geus nyaho jalanna ka lemur Cikarancang. Nabet ka Cikarancang. Ka lemur Cianjuang. Kitu maksud kuring teh. Cek si Otong bari ngusapkeun manuk puyuh, ngasupkeun manuk puyuh kana saku kampret. Nah, ujang teh geus pikun ngora-ngora keneh. Perkara eta mah ulah jadi pikiran, Jang. Saya ge urang masih kena bisa tatanyam atuh tenang we nah. Urang bisa tatanya, nanyakeun ka jelema nu pasalimpang gitu atau papa liwat atau mun papangi jeung saha wae nanyakeun atuh nasana teh kawas teu bogan habi we urang teh. Ye, lantaran sanajan canyaho ge bisa tatanya soal ka Cianjuang mah. Hayu ah, ulah ngomong wae barina oge. Hayu atuh Mang. Jawab si Otong bari terus nuturkeun Mang Haris. Nu harita geus mimiti ngalengka. Mang Itok nu aya dina saku kampret si Otong ngahep-hepe bari nyerengeh seri sorangan. Sanggeus karasa awak Mang Itok dibawa maju, pok Mang Itok ngomong deui. Tetela gede gunana ieu manusia teh lah. Kalayan teu kudu mayar aing tumpak saku kampret si Otong. Duh. Kaduhung teu tita tadi cician teh. Meureun teu kudu cape lempang aing teh. Keun ke malamun initan teh arek ngajadikeun puyuh we ah. Tapi kumaha lamun aya terus dipencit. Modar atuh. Ari dipencit mah aing teh. Tamitak naon ngajadikeun langir arek dipencit mah. Moal teu modolan maneh gereta si Otong teh. Dasar milik. Ieu guna jeung mangfaatna. Ilmu nu dimangfaatkeun ye artina. Dasar lah. Nya geus kieu mah pada ngabutuhkeun ku sararea mah. Pan si Itok deui tah. Jadi pahlawan si Itok teh atuh. Cek Mang Itok bari gegerepekan. Gancang ku si Otong dirampak manuk puyuh teh sarta pok diomongan kawas ka jelema. Cicing tuyuh ah. Ulah disada wae gandeng mending oge sare kadinya ngara teu capek. Tangkila mun geus datang ka imah, pek wae rek disada oge jeung deui lamun maneh bikangna kudu nyieun nog sing loba, ku kami bakal dijual ka pasar nogna. Sok sare heula in mah. Cek si Otong bari ngarampaan manuk puyuhna.
Atuh Mang Itok meningah kai jeung serikeun omongan si Otong, maneh kitu na teh ngomong di beuki tarik. Heueuh lah. Namun kae geus tepi ka imah maneh, kami rek ngendog sing loba. Hehe, pokona beres, cek Mang Itok meninong toreng. Tapi ari kadengena ku si Otong mah tetep we sora manuk puyuh. Ih, abong satu nya. Carek gandeng teh kalah ka bukit tarik. Jampe sia puyuh ah gandeng, cek si Otong ku kulutus. Bari ngarampa deui kana puyuh. Jep Mang Itok kitu nyarita deui sieun dipencet meureun ku si Otong. Da dipencet mah pae sekaligus. Ari Mang Haris ngadenge si Otong baceo sorangan teh. Pok ngomong bari ngareret ka tukang si Otong. Kunaon ngomong we sorangan ujang? Teu kudu diajak nyarita manuk puyuh mah da moal ngartieun. Mending gancangan leumpangna ngarah tereh tepi. Lantaran geus rada burit yeuh. Ceuk Mang Haris tetep leumpang mending ngagidig. Gandeng tuh da Mang, dicarek disada tibatan jempe kalah ka bukit tarik, digan ngaheureuyan ka kuring teh. Wah, kitu-kitu wae matak jadi pikiran hatuh. Ayo gancangan ulah ngomong bae. Ceuk Mang Haris bari ngareret ka si Otong. Atuh jep si Otong teu nyarita deui, malah Mang Haris ge jempe teu nyarita. Duanana jarongjon leumpang ngajugjug ka lemur Cihan Juang. Mang Itok ge aya dina jero saku kampret si Otong teu ngomong deui. Gancangna carita para mitra. Mang Haris jeung si Otong geus tarpi ka hiji lembur. Sanggeus tepi ka hiji imah nu kabeneran aya jelmaan, pok Mang Haris nanya ka hiji budak lalaki. "Jang, Ujang, ari ieu lembur naon, Jang?" Cek Mang Haris bari neuteup ka hiji budak lalaki nu harita keur arulin di buruan. "Ieu mah lembur Cihan Juang, Mang. Nah, si Mamang can nyaho kitu?" "Nya, matak nanyakeun ge teu nyaho puguh Mang teh. Ari imahna Mang Itok di mana, Jang?" Cek Mang Haris nanya deui. "Ka eta budak, yo keneh imah Mang Itok mah. Tu ditungtung lembur belah kidul. Moal seneangan imah Mang Itok mah dah di hareupeun imahna aya rungkun awi hideung," jawab eta budak bari nunjuk ka belah kidul. "Oh, nuhun atuh Jang nya. Mang geus dibere beja ku Ujang. Hayu tuh Jang, Mang rek terus ka Mang Itok." Cek Mang Haris bari terus leumpang ngajugjug ka belah kidul. Sakumaha panuduhan ti budak teh. Atuh gancang si Otong ge nuturkeun pandeuri. Teu kungsi lila Mang Haris jeung si Otong geus tarpi ka tungtung lemur belah kidul. Tapi imah Mang Itok can kapanggih reg duanana areureun heula sarta pok Mang Haris nyarita ka si Otong bari luak lieu. Di mana imah Mang Itok teh atuh nya? Apaan geus tepi ka tungtung lemur ieu ge? Cik luak lieu sugan kapanggih. Urang pawas-awas mata we jeung Mang jang Otong. Cek Mang Haris bari tetep manehna ku kurilingan neangan rungkun awi nu hideung. Ari si Otong pok ngajawab bari nyeklan manuk puyuh nu aya dina sakuna. "Itu tuh jiga Mang tuh." Cek si Otong bari nunjuk ka hiji imah nu di buruanana aya awi hideung saleunjeur. "Lain Jang, pantai aya rungkun awi hideung di dinya mah. Sedengkeun cek budak oge tadi imah Mang Itok teh hareupeun aya rungkun awi hideung sarungkun cenah." Cek Mang Haris bari ngareret. "Itu ge pan aya Mang. Ngan teu sarungkun itu mah tapi ngan saleunjeur. Sugan we bener eta mah. Lantaran da eueuh nu sarungkun atuh. Hayilah urang sampurkeun ka dinya. Lamun lainnya urang tanyakeun we sakalian kana boga imah eta." Cek si Otong bari neuteup ka Mang Haris nunggu jawaban. Pok ku Mang Haris dijawab. "Heueuh hayu atuh Jang." Cek Mang Haris bari terus leumpang nguru ka imah nu dituduhkeun ku si Otong. Teu lila geus tarpi ka imah nu dituju sarta kabeneran pisan eta imah teh imah Mang Itok. Gancang Mang Haris uluk salam bari keketrok. "Punten Gulan. Punten Nun." Cek Mang Haris bari ngadedengekeun sugan aya jawaban. Teu lila di jero imah kadenge aya nu leumpang ngadeuketan kana panto. Kolotrak tulak panto dilaan berai panto mimiti muka lalaunan. Barang breh tetela bilani pamajikan Mang Itok. Barang red bilani ngareret ka semah pok nyarita. "Geuleuh, geuning aya tamu, mangga atuh caralik. Sareng bade ka saha salira teh nya?" Cek bilani bari neuteup ka Mang Haris. "Oh mangga atuh nuhun atuh Ibu. Ieu sim kuring teh bade tumaros dupi bumina Mang Itok teh palih mana nya?" Cek Mang Haris bari neuteup ka bilani. Gancang ku bilani dijawab. Bade ka Mang Itok. Kaleresan bumina teh ieu. Mangga tuh caralik." Cek bilani bari berai panto dibuka kabeh sarta teu talangke gancang ngampar samak minangka ngaku ka semah.
mangga tuh mangga hatur nuhun atuh jawab Mang Haris bari cat unggah gek diuk dina sama kitu deui si Otong geus unggah harita teh ari Bilani pok nyarita deui bari rengkuh hormat pisan aduh punten we moal tiasa mayunan kulan itu kapameng nuju masak bilih ka Bujang Tutung mangga caralik we heula etang-etang ngaso supados ngobrolna salse cek Bilani bari jung nangtung oh mangga sawios mangga we lajengkeun heula sung ngadamel mah jawab Mang Haris teu eleh hormat kulantaran manehna ngarasa perlu pisan ka Mang Itok da manehna geus yakin meureun ieu teh nu hareupeun manehna teh pamajikan Mang Itok geus kitu mah leos Bilani ka dapur heula rek neruskeun hanca pagaweanana nu kapalang anggeus ari Mang Haris bari ngareureuhkeun ka cape pok nyarita ka si Otong teuing ngeun budak teh nya majarkeun teh aya rungkun awi hideung cenah ari pek tengan saukur satangkal geuning ceuk Mang Haris bari neuteup awi hideung nu nancep di buruan caritaan Mang Haris harita teh para mitra sadaya nyaeta dijawab ku si Otong bari nyarita kieu lah eta mah budakna we can sakola Mang Haris da sapiraku ari geus disakolakeun mah tapi ari Mang Itok melak api hareupeun imah teh keur naon nya Mang da matak barala meureun nya ojigana wae pikeun tumal eta jang lantaran ceuk kolot awi teh langka awi nu langka mah sok alus keur tumal contona awi bulung nyaeta nu rupana hideung kawas eta ta atuh kaduana awi koneng atawa haur koneng nu rupana koneng kitu tah ceuk kolot mah tapi duka teuing ari aya henteu mah ceuk Mang Haris bari ngalaanan kancing bajuna oh nya jiga namanya Mang lantaran apaan Mang Itok teh jelema ngarti kana soal nu kararitu jadi tangtu we nyaho kana barang-barang anu sakira alus pikeun tumal tapi ari Mang Itok geus datang ka ditu geus datang kitu Mang cek si Otong tengah-tengah ka jero imah susuganan bisa manggihan tanda nu netelakeun Mang Itok geus datang tuh ingat tuh jang lamun can datang mah cilaka urang teh yeuh lantaran ti jauhna diudag-udag ari datang ka imah teu kasampak be capek gawe teu kapake jiga na majang ieu teh yeuh ceuk Mang Haris bari ngurutan bitis nu karasana pegel jeung linu urut leumpang nu sakitu jauhna nya nya Mang lah kumaha teu lamun teu tepung ayeuna yeuh Mang Kaning butuh keur poe ieu apaan tumal teh nya ceuk si Otong bari ku siwal ngaluarkeun manuk puyuhna terus dicekelan bari buluna diusapan Mang Haris pok nyarita nya mudah-mudahan we atuh Mang Itok teh geus datang lantaran apaan geus heulaeun urang ka dieuna teh jadi lamun can datang teh asa mustahil ari eta manuk puyuh teh bet jiga lineuk kitu nya jang nya ceuk Mang Haris bari neuteup kana manuk puyuh nu keur diusapan ku si Otong teu ngajawab kalah jongjon we ngome puyuh bari jiga nu bungah para mitra nyarenge boga cocokan barang keur kitu kuruyung aya nu datang nyampeurkeun ka Mang Haris jeung si Otong horeng eta teh si Kulup anakna Mang Itok nungan hiji-hijina barang red si Kulup kana manuk puyuh peleuwer rorodaan dialungkeun jauh pisan terus ngeteyep lalaunan nyampeurkeun ka si Otong sanggeus deukeut pok si Kulup nanya Mamang ari eta manuk naon ngaranna Mamang ceuk si Kulup bari moel buntut puyuh ku curugna si Otong can waka ngajawab pertanyaan kalah kana neuteub seukeut kana beungeut si Kulup nu keur molohok nempok kana manuk puyuh geus rada lila ka kara manehna ngajawab ieu teh ngaranna manuk puyuh jang ari ujang saha ngaran uing ceuk bapa mah Kulup cenah tapi ceuk mama ngaran uing teh ujang kawas ceuk mamang bieu jawab si Kulup bari ngilung usapan kana tonggong manuk puyuh abong budak ngajawab teh sok satarabasna ari bapa ujang saha ngaranna cik bejakeun sakalian ka diburuhan ku mamang cek si Otong bari nyarengeh ku si Kulup kasih Kulup mung diburuhan ku si mamang mah uing mah yang buruna nu sejen keur naon si mamang mah oh maksud mamang teh diburuhan ku mamang gitu lain mamang nu diburuhkeun wah sok atuh buruhna heula jawab si Kulup kalem uluh geus diajar pinter geuning ujang teh heug atuh buruhna ayeuna yeuh tapi hayang naon buruhna ujang yang diburuhan ku manuk puyuh sok bikeun ka uing ayeuna keneh lamun teu dibikeun mamang kudu balik da ulah ka dieu dadek naon bari lagi mamang ka dieu teh galak geuning ujang mah
nya teu naon kitu tajang tampanan kudu-buru bejakeunya cek si Otong bari terus mikeun manuk puyuh ka si Kulup. Nusok adekeun Mamang. Uing boga puyuh alus. Ngaran Bapak Uing Pak Itok. Kadenge Mamang. Bisi teu kadenge ku Uing rek disebut sakali deui. Bapak Uing Itok. Cek si Kulup bari ngadekeutkeun manuk puyuh kana beungeutna. Ari si Otong jeung Mang Haris ngarenjag bareng ngadenge ngaran Itok. Pok Mang Haris nyarita ka si Otong lalaunan. Kabeneran Ujang Otong, sok tanyakeun sakalian. Geus datang atawa acan cenah bapana. Datara bohong budak segede kieu mah. Mangga Mang, Jang. Ari Bapak Itok teh ka mana ayeuna teh? Nah, geus datang atawa acan? Cek si Otong bari noel kana leungeun. Ku si Kulup harita keur jongjon ngome manuk puyuh. Geus, rek naon nanyakeun Bapak Uing? Hi, aya perlu we Ujang. Mang teh aya perlu. Jadi datang ka dieu teh aya perlu penting, Jang. Ka mana Bapak Ujang teh? Keur ngasa bedog Bapak Uing mah. Aya perlu penting naon ka Bapak Uing teh Mamang? Bapak Uing mah teu bogaan hutang. Ih, lain rek nagih janji, Jang. Mamang teh rek ngirim ka diso teh. Cing bejakeun keur naon Bapak Ujang ngasa bedog. Nya rek mencit Mamang cenah da. Mamang dipencit. Ish, dulu itu. Rek mencit urang cenah Mang Haris. Teu sangka wanian je bibit Mang Itok teh. Kumaha mun geus kieu Mang Haris ye? Koream kuring mah dipencit. Cek si Otong bari ngareret ka Mang Haris. Pok Mang Haris ngajawab bari nyerenge. Hehehe. Pirage budak atuh. Nah, make kudu sieun segala, Jang. Tong dipercayalah, mending tanya nu bener. Cek Mang Haris. Bari nepak ping-ping si Otong anu keur molohok bengong nempokeun kalakuan si Kulup. Tapi si Otong teu buru-buru ngajawab harita teh kalah jongjon we ngabandungan si Kulup. Harita si Kulup keur mere minum manuk puyuh ku ciduhna. Tapi ciduhna teu dipurageun kana taneuh kalah bibirna we dimonyongkeun. Terus pamatuk manuk puyuh diadakeun kana bibirna. Ngan hanyakal manuk puyuh meungeun nginum ciduh si Kulup, kalah peletok pipi si Kulup dipacok. Atuh goak si Kulup ceuri. Aduh, yang nyeri. Tolong. Ya manuk macok. Cek si Kulup bari pelewar manuk puyuh dibalangkeun jauh pisan. Koleang kebut manuk puyuh rag-rag kana taneuh meninggal kebut dirnang ka asak nu murag. Bareng jeung rag-ragna manuk puyuh reyeg. Bumi alam ngadadak euneur kawas rek aya gunung bitu. Deulila les manuk puyuh leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Jangkelek jadi Mang Itok. Cakakak Mang Itok seuri lalenggakan bakat ku bunga. Otong, atur nuhun euy. Kuring geus digegemol ku ilaing sajauh-jauh. Alah, lamun kuring lempang mah temen teuing capena meureun. Syukur euy, geus nulungan ka kuring euy. Cek Mang Itok bari nulak cangkeng di buruan imah. Barang nempo si Kulup, aya bapana cep cerik ngarepeh sarta teroleng gabrug ngarontok ka Mang Itok, bangun sono pisan bari ngagero. Bapak datang, Bapak. Cenah bari terekea naik kana awak Mang Itok. Mimiti nete kana tuur bapana terus muntang kana leungeun Mang Itok. Teu lila gurawi clek dina tak-tak bapana. Bari nangkep kana sirah Mang Itok, cakakak Mang Itok seuri deui. Dasar si Kulup mah calon jagoan. Nah, naik ge mendingan saterekel kawas monyet. Kumaha Jang cager Jang? Cager, Pak. Oh, syukur. Cek Mang Itok bari terus lempang lalaunan nyamperkeun ka Mang Haris. Jeung si Otong nu keur carolohok ngemang kadu. Sungut calawak jiga nu keur heuai, tapi taya soraan. Hayang nanya ngabagyakeun ka Mang Itok teu bisa. Kalah ngagulung dina tikoro picaritaeun. Tungtungna ngabudeg teu beda jeung nu rebako. Sanggeus deukeut pong Mang Itok nyarita bari nyerengeh ka Mang Haris jeung ka si Otong. Bilujeng papanggih deui Mang Haris. Lah, hampura kuring ge nyapekeun ka anjeun duanya. Cek Mang Itok bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Gap ku Mang Haris ditampanan bari nyarita. Aduh, sawang sun asun mugi Mang Itok kersa ngahapunten we ka sim kuring sareng pun Otong sun. Sajabi ti kitu sim kuring teh teu hilap ngahaturkeun bilujeng tepang. Cek Mang Haris hormat pisan ka Mang Itok teh. Atuh geus kitu mah, gek harita Mang Itok diuk bari nyarita kieu. Hanya urang si dihampura we atuh naha, keun geus malah tong jadi pikiran. Ayeuna urang ngobrol we lah, tapi keheula ye, ulah waka dimimitian kuring rek nyalukan heula pun bojo ye.
Cek Mang Itok bari ngecageun si kulup kana samak telila pok nyarita. Lani geus asak cai acan euy. Lamun aya buru-buru bawa ka dieu ye. Cek Mang Itok bari ngareret ka lawang dapur. Telila pok bilani nemalan ti dapur. Parantos aya cai Makang Itok, tapi ke antosan heula sakedap nuju meuleum sampe. Cek bilani bari terus sasadiaan keur nyuguhan semah sakalian jeung salakina. Oh, syukur atuh. Buru-buru lah, asak sampeuna buru-buru. Cek Mang Itok bari ngajemprak sila nyang hareupan dua sewa semahna. Meunang sabarah-barah jongjongan mah sarerea can aya nu nyarita. Mang Haris jeung si Otong teu wani gagabah nyarita sok sieun salah kecap. Mang Itok masih keneh karasa capek can hayang nyarita. Sedang Mang Haris dina jero hatena geus ngagulung picaritaeun tapi can wani ngamimitian lamun can ditanya ku pribumi. Telila kurunyung bilani nyampeurkeun bari mawa cai jeung beuleum sampe. Sanggeus tepi sok-sok cai jeung dahareun teh ditundaan di hareupeun anu ngariung. Mang Itok pok nyarita. Mang Haris, kitu deui jang Otong. Ulah waka hayang ngobrol ayeuna mah nya, lantaran kuring lapar ye. Sok urang ngaleueut heula ye ngarah ngobrolna jongjon. Cek Mang Itok bari gap kana beuleum sampe terus dihuapkeun meuni cecelebakan cacamuilan. Kacida nikmateuna teh sigana. Sarua si Obi teh sarua jeung Mang Jaya ye kana sampe walah. Aduh. Oh mangga ngiringan sun Mang Itok mangga. Cek Mang Haris bari terus ngilu ngadahar beuleum sampe. Kitu deui si Otong teu wani nyarita kalah celebak nurutan barang dahar siga pribumi. Kacipta nu keur dahar beuleum sampe di padungdungan para mitra. Duh. Salila ngaropi beuleum sampe sarerea taya nu nyarita. Komo ari Mang Itok mah datara ngaletak cidu. Ceuk manehna jempe teh kudu jempe we. Tapi lamun ceuk manehna ngomong kudu ngomong. Malah harita ge kitu kaayaan di imah Mang Itok. Sanajan Mang Haris geus teu sabar hayang geura nepikeun pamaksudanana, tapi tacan wani pok satungtung Mang Itok can mulai carita, can ngabalakan atuh kapaksa kudu ngadagoan sakahayang Mang Itok. Sanggeus rada lila pok Mang Itok ngamimitian muka carita. Nah, urang ngamimitian ngobrol Mang Haris. Sok barandungan kuduan ye Mang Haris. Sunga ngaran anjeun duaan kuring teu kudu nanyakeun deui lantaran geus nyaho. Ngan perkara lemur matuh banyar karang pamidangan anjeun. Nya kuring can nyaho. Kitu deui pamaksudan anjeun duaan, kulantaran kitu sok geura terangkeun ka kuring. Naon sababna aya perlu ka kuring? Sok. Anjeun uduaan teh urang mana? Bade angkat ka mana? Sareng jabati kitu naon nu diseja? Sakitu heula pertanyaan ti kuring, sok jawab ku Mang Haris. Cek Mang Itok bari neuteup ka Mang Haris. Teu kira-kira we Mang Haris bungaheunana. Buru-buru ditanya ku pamaksudanana kalayan teu loba pikir gancang Mang Haris ngajawab. Aduh. Hatur nuhun Mang Itok, sim kuring teh enggal-enggal ditaros. Bagja luar biasa lirna kagunturan madu kaurugan menyan putih. Bingah amar watasu tak pamicek kecap dalang teh mah. Janten hartos nama memang adat-adat bangsa urang. Hade someah kasasama, hade tata hade basa sapertos Mang Itok nembe bieu. Kasemah minang kasemah nasim kuring nu ngahesekeun nu boga imah. Sateu acana sim kuring ngawaler naon rupi nu ditaroskeun ku Mang Itok. Langkung ti payun, sim kuring sejang ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Sim kuring ngaraos bingah, kutaya papadana. Rehna sim kuring parantos gasik ditampi kalayan enggal dipariksa. Kali ini teh eta nun. Sim kuring teh teu kinten ngaraos bingahna, parantos ditepangkeun sareng Mang Itok. Atuh salajengna jisim kuring kalihna pun Otong teh kawit ti lemur Cikarancang. Kalayan pamaksadan bade nepangan ka salira Mang Itok. Tah ku jalaran kitu, sakali deui hatur nuhun sim kuring parantos ditepangkeun sareng salira. Rupina cekap sakitu kanggo bubuka mah Mang Itok. Cek Mang Haris bari ungeuk tanah hormat ka Mang Itok. Nyarita estu salsenaker, niru-niru kaum priayi. Mang Itok meninya kakak seuri ngadenge caritaan Mang Haris. Teu lila pok Mang Itok nyarita. Mang Haris. Nyarita teh kawas menak we. Nyarita jeung kuring malah basa pasar we atuh naha.
lantaran terus terang kuring mah lamun narima kecap-kecap nu model bieu teh sok sieun teu bisa malesna. Nu matak lamun nyarita jeung si Itok ku basa kampung we nu babari kaharti teu kudu ngareka-reka basa ngareng-ngarengi picaritaeun lantaran lamun salah tafsir bisa ngacapruk. Tapi sok sanajan kitu keun bae lah ketang dari basa mah teu kudu meuli lain. Ayeuna kuring rek tunganya deui ka Mang Haris. Lamun Mang Haris boga paniatan hayang nepungan ka kuring, tangtu bakal aya nu dimaksud. Tah, naon maksud kadatangan Mang Haris ka kuring teh? Cik terangkeun sakalian ngarah gancang ka harti ku kuring. Sabab asa piraku ari can hayang tepung, aringan hayang tepung wungkul mah bari teu pugu itu ieuna kitu tah. Cek Mang Itok nyaritana tog moal bae manehna. Lamun rek nyaritakeun nu hideung nya hideung mun dicaritakeun teh. Lamun rek nyarita bodas nya bodas dicaritakeun teh. Pikeun Mang Itok mah nu disebut malapah gedang teh teu kapake. Gancang ku Mang Haris dijawab deui. Oh, hatur rebu nuhun atuh Mang Itok. Nanging sim kuring teh teu rumaos ngareka-reka basa nurutkeun para pujangga. Sareng teu rumaos ngarengga-renggi harti sapertos kaum priayi. Sim kuring mah estu sepi ku pangarti, tuna ku pangabisa. Nyarios kitu sote bakating ku ngaraos isin we saupami lukakla nyap ka salira sumut. Sim kuring teu wantun culangung cunghak campelak. Hatur mengunghak campelak ka Mang Itok nu sakitu pik aisinna sumut. Dah ku jalanan kitu sim kuring teu pisan-pisan gaduh maksad ngadewa-dewa ka salira. Ayeuna mah geura sumangga Bandungan, sim kuring bade ngadadarkeun sagala rupi permaksadan. Pangna nepangan ka salira teh. Sim kuring teh saur Kidalang teh mah. Sanes lantung tamuh laku, sanes lentang tanpa seja. Jauh-jauh dijugjug anggang-anggang diteang ceuk paripaosna. Leur kunang iteuk poe kunang damar. Nanging supados gampil kahartos ku Mang Itok langkung tipayun, ku sim kuring bade didongengkeun nu janten marga lantaranana. Kumaha kawidian ku Mang Itok kinten-kintenna? Cek Mang Haris heureun heula bari nyarita nyelang, nanya ka Mang Itok. Tetela. Hararese rek nyaritakeun pamaksudan teh anjeun mah. Tapi demi pikeun ngahormat ka tetamu teu naon kitu ge. Sok geura caritakeun segala rupa nu jadi unak-unak hate Mang Haris. Ku kuring tangtu bakal didengekeun, sanajan kumaha ge. Da kuring mah tukang ngadengekeun dongeng. Biasa sok ngadengekeun dongeng di radio kuring mah. Wis pangalaman jadi ngadengekeun teh. Jadi moal kesel. Cek Mang Itok bari budina bear marah mai pikar sepeun sema. Puguh we Mang Haris teh menibungaheun nempo Mang Itok nu pikacongaheun. Samemeh nyarita deui, Mang Haris narik napas heula meuni panjang para mitra sadaya. Waktosna kabujeng seep. Permios.